para rusing aing teh jam beurang arek emok tegarana duit kumaha wae ieu teh. Pinjem duit jeung emok beurang. Ih, sarua wae pugu. Urang keur butuh ieu teh neangan wae ti tadi. Atuh ceuih mun keur butuh pisan ieu kumaha sih? Ya kumaha boro-boro keur ece pugu uing ge sarua lieur. Aduh nginjem ka saha nya ieu teh aing Kedeung ce kedeung. Nah, urang itu we ce urang nginjem ka Bang Kuriling kitu urang duaan, tangke storna urang duaan ce. Kumaha? Duh, nambah lieur meureun kitu mah. Ya kumaha deui urang ka mana neangan duit coba. Geus lah, ka parang lieur aing ada lah. Kumaha meureunna. Net, aing jual sepatu ya, butuh duit. Jual baraha? 300 net. Buset, sepatu kos kieu harga 300. Teu kira-kira sih ya. Oh, sia yang bara duit. Nyieun mah hese. Gocap we, eueuh deui duitna. Tong gocap teh atuh cepet. Pogu boga gocap-gocap nah. Kedeung heula. Lagi selain kajing gocap lah. Emang sia ieu sepatu nang di mana? Menang nyopet di nu hajat pugu. Goblok sih nyopet di nu hajat. Ka mana sia aing? Mang Ade, arek ulin mang. Abah sia aya di imah teh aing. Abah di Nungora euna mah. Di Nungora. Hebat abah sia anu boga Nungora. Les yang ade. Geus nya mang, urang arek ulin. Heujeur lah. Bom. Siapa bukan duit ya, Bom? Het, duit di mana, Bos? Persekolah mah orang tuh bukan duit. Mau nipu siapa, Bom? Bos, orang buka itu, Bos, yang menang duit, Bom. Hayang, Bom. Kumaha, Bom, carana? Gampang. Gampang kumaha, Bom? Ayo we, tuturkeun orang samperkeun Mang Kosim. Gaspol. Pusing nyong, pegawaian tak angkes-angkes. Padahal ngopi ke 3 gelas. Beuteung meni kembung kieu. Aduh, itu pegawaian kos kieu ada rese. Kemana itu nyambung nanya? Goblok si Gosim. Nyar bisa itu balik pisan. Woi, Sim. Sia Il, rek naon? Ya, Sim, aing rek komplain. Komplain naon? Radio aing rusak deh, Sim. Suara tapi aku gambaran. Masih sia. Lah, otak sia nu rusak mah. Radio mah kabeh ge suara hungkul, mana aya gambaran, wong edan. Radio aing multifungsi, Sim. Multifungsi gundulmu. Wong edan. Kabeh ge norana radio mah suara hungkul. Mana aya gambaran. Terus itu kumaha radio aing, Sim? Aya suara hungkul. Gandenkeun ka tarang sia, goblok. Parah sia Sim lah. Geus aing balik ah. Cung ka ditu lah. Wong edan, radio kudu aya gambaran. Radio mah kabeh ge suara hungkul. Sarap. Sia anu sarap mah. Goblok. Duh. Nyong jadi mules kieu beuteung nya. Ngising heula nyong ah. Aduh. Gara-gara si Mail nampak banget sia berenang. Nyong jadi mules kieu deh. Modal heula ah. Lah, aya sia ge Gobang. Goblok, purut udah. Nyong geus kabeletengan itu kuat. Cara ke aing nagok, tungguan heula di dinya tuh ih. Lah, tungguan banget sia. Hayu buru goblok. Nyong geus teu kuat ieu, geus nontot. Aduh. Aduh buru goblok.
Modal lo SIM didinya kayak arugan ku geus kun enggeus. Si goblok disangka nyong ucing. Ayo buru, nyong bisa kuat ya. Aduh. Aduh. Aing gedang heula jeung heula lah. Ayo buru, gila basya dah. Tak kuat ya. Goblok ya Kosim. Ribu aing udah ah. Barasa doa. Mak nyos. Plong. Goblok ting. Si Kosim enggot barasa kieu. Wah, bos. Tuh Mang Kosim. Ayo samperkan. Ayo. Mang Jawa, ternaon? Siap bocah. Nyai tak kedelan anyong kernaon. Kermodol. Geus nyaho keur modal, pake nanya bocah edan. Aduh. Ganteng sampai bembean baik. Coba kucing enggak. Naon sih teh? Bocah, rek kamarana sih ya. Ka Mang Jawa. Rek naon? Urang harek minta duit Mang, hayang jajan. Lah, dasar bocah gemblong, minta duit ka nyong. Emang nyong bapak sia, nyong teu boga duit. Servisnya geus dibayar, malah tipina ngebelduk tuh. Geus lah, nyong rek balik. Pelit. Ya, pelit. Banget sia tah, kos oralit, orok dia akan borit. Wedang. Duh, geus lila leungeun aing tenenggelan jelema. Nah, aing si kunyuk Gobang. Woi, Gobang! Aduh, si Otong. Ah, kabur ah. Woi, Gobang, apa sih? Selamat. Goblok si Otong aing cari di sana. Aduh, tuh jangan aing kari itu lah. Ya Otong lah. Goblok ah. Aduh ya. Hah? Kemana si Gobang teh? Goblok teh.